Aina Sa'labah di zaman Kangjeng Rasul aya di sahabat. Sa'labah disebutna. Sa'labah anjeunna mung gaduh acuk teh hiji-hijina. Da orang Arab mah acuk sareng pamegat istri sami nganggo jubah. Sami istri sareng pamegat teh jubah dengan hiji-hijina. Saroge cek isina teh anjeun umat Rasul, kami umat Rasul atuh gantian ka masjid teh. Cek isina teh nya ke sakali sewang abdi moal wiridan heula cek sarogena rek balik langsung. Angkat berjamaah tiap dinten eta Sa'labah teh angkat ka masjid teh beres salat luncat, beres salat luncat. Tar wiridan heula katinggal Kangjeng Rasul Sa'labah teh. Ari anjeun kunaon Sa'labah? Jika nu teu nyaah teu cinta kami, teu cinta Allah jeung ka Rasulna, beres salat teh lakum likum ge gajeleng likum gajeng lain wiridan heula, lain maca Quran heula. Ya Rasulullah, abdi teh acuk teh mung hiji-hijina ya Rasulullah. Mun abdi teh mah di dieu wiridan, istri abdi ngantosan di bumi gitu. Teu bisa salat. Abdi teh angkat, uih teh enggal-enggal teh kembali diantosan ku bojo abdi. Unggal dinten Sa'labah teh kitu pada melanana bakatingan hiji-hijina acuk gintosan sareng istrina. Beureun Sa'labah teh cing Kanjeng Rasul cing sabar Sa'labah gitu. Mung lami kalamian diuji ku Allah Sa'labah teh teu sabar Sa'labah teh. Nyungkeun ka Kanjeng Rasul berulang-ulang Kanjeng Rasul nyungkeun ya Rasulullah doakeun abdi. Abdi sing jadi jelema pangbeunghar ya Rasulullah. Kumaha saha Kanjeng Rasul cing sabar Sa'labah. Itu teh. Sumping deui Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah pasihan abdi mugi kalian ngadoakeun ka Gusti Allah abdi jadikeun jami beunghar. Cing sabar Sa'labah bisi teu kuat gitu. Habeun-habeun akhirna Kanjeng Rasul dipasihan domba. Jadi berternak bae Sa'labah. Lami kalamian Sa'labah teh mimiti seueur domba teh anakan jeung anakan terasan duikeun ka sagunung. Ngawitan duikeun ka dua gunung ka tilu gunung mimiti nama Sa'labah teh leungit berjamaah sadinten enjing berjamaah deui. Nembe ditaros sa Kanjeng Rasul Sa'labah ka mana? Ya Rasulullah ieu cenah domba na tos seueur ya Rasulullah. Mimiti leungit salat berjamaah terus leungit salat Jumaah. Jumaah teh leungit teh Sa'labah teh ka mana Sa'labah teh Jumatan eta da di ditu tepi ngangona ya Rasulullah. Nah kitu Sa'labah. Dugikeun pleng we salat berjamaah tara Jumatan oge tara. Nu akhirna Kanjeng Rasul diutus geuning geus loba Sa'labah teh geus waktuna aya zakatna eta teh. Sok eta taroskeun zakatna. Kumaha cek Sa'labah? Yo mah harta menang kami patalina jeung agama. Tah namanya eta Sa'labah teh diuji. Nu akhirna ku Kanjeng Rasul zakat di Sa'labah teh teu ditampi. Ngantungkeun Kanjeng Rasul Sa'labah masih kene aya. Aya beureung raya rasa mudeng dina manahna tos kaceplosan kitu. Hoyong ditampi zakatna. Nya disanggakeun zakat teh ka Sayyidina Abu Bakar. Kumaha Sayyidina Abu Bakar kami moal nurut moal mantos nampi sasiji perkara anu teu nampi Kanjeng Rasul. Di zaman Kang Sayyidina Abu Bakar teu ditampi zakat Sa'labah. Di zaman Sayyidina Umar teu ditampi zakat Sa'labah. Ngantunkeun dina zaman Sayyidina Utsman Sa'labah zakat teu ditampi. Eta teh ciri jami anu hartana dihalangan kahalangan tiana ninggal agungna Allah.